Wilujeng siang sadayana, salam tis Manita News. Dina berita ayeuna abdi kirana sareng rerencangan abdi kinan bade ngabahas tempat-tempat wisata anu cocok pikeun liburan akhir tahun. Sapertos Taman Marga Satwa Ragunan. Anu ayeuna seueur pisan janten pilihan tempat pikeun didatangan. Leres kirana Ragunan sorangan teh pisan cocok pikeun ngare-areah liburan akhir tahun sareng kulawarga atanapi rerencangan. Salian sabab tempatna lega jeung merenah, oge tiasa janten tujuan anu cocok pikeun masihan edukasi ka barudak ngeunaan sato-sato anu kaya di dinya. Ku kituna ayeuna urang tos nyambung sareng wartawan anu ngalaporkeun langsung ti Taman Marga Satwa Ragunan. Mangga laporanna Kaila Yurik. Hatur nuhun Siti Kirana sareng Yuni Kalamski nanti. Ayeuna abdi aya di Taman Marga Satwa Ragunan. Tempat nun ayeuna di papadetan kuno datang. Beuh ti Jakarta atau luar Jakarta. Ayeuna abdi nuju di tempat loketna. Ragunan ieu buka unggal Salasa nepi ka Minggu, ti isuk nepi ka Peuting, pasna ti jam 7 nepi ka 4 sonten. Nah sekarang saya sudah bersama salah satu petugas dari Ragunan. Bapak, kira-kira apa sih awal tujuan dibuatnya Ragunan? Dibuatnya Ragunan itu kan memang Ragunan ini kan namanya lembaga konservasi ya Kak ya. Lembaga konservasi itu kan memang dia untuk sering melestarikan dan juga kita menjaga sumber daya alam yang ada ya dari mulai faunanya sama floranya semuanya. Tujuan Ragunan sih itu untuk melestarikan dan menjaga flora dan fauna yang ada di Indonesia ini. Oh gitu. Selanjutnya kira-kira fasilitas apa aja sih yang baru diperbaharui akhir-akhir ini? Kalau untuk fasilitas untuk pengunjung ya khususnya ya, paling kayak transportasi ya lebih kayak selis tuh sepeda listrik atau sepeda goesnya dan mungkin kayak stasiun-stasiun kereta-kereta yang untuk keliling gitu-gitu aja sih kalau untuk fasilitas sama kandang-kandang ya yang untuk dilihat pengunjung yang lain-lain. Oh gitu. Itu aja sih. Terima kasih ya Bapak. Oke, sama-sama Kak. Naon anu anjeun pikaresepen di Ragunan? Ningali kalakuan imut satu khususnya orang hutan sareng macan mangrupikeun pengalaman anu emut pikeun kuring. Nuhun, hatur nuhun Ibu. Ragunan oge mibanda Gajah Sumatera anu jantan salah sahiji atraksi utama. Kandang gajah di dieu lega pisan. Aya balong badak, pikeun gajah-gajah main cai. Nu datang bisa ningali gajah ngelakukan kegiatan seperti interaksi jeung palatih, main bal, jeung main cai. Bari diajar ngeunaan palestarian jeung pangurusanna. Miranda lihat gajah. Salian ti maung Ragunan oge boga koleksi orangutan anu matak pikaresepen pikeun didatangan. Anjeun tiasa ningali orangutan Kalimantan sareng Sumatera. Primata calakan anu kaancam punah. Kandang dirancang pikeun nyarupaan leuweung tropis. Kalayan tangkal badak sarta alat-alat kaulinan. Nalika nganjang ka tempat ieu, anjeun bakal disuguhkeun pandangan orangutan anu ngagunakeun alat ngagantung sareng berinteraksi bari diajar pentingnya ngalestarikan spesies ieu. Salah sahaji tempat anu teu kenging kaliwat mun datang ka Ragunan nyaeta kandang harimau Sumatera. Satwa anu langka tur asalna ti Pulau Sumatera. Kandangna didesain kawas habitat aslina. Aya tangkal-tangkal gede jeung balong pikeun ngajamin kanyamanan satwa jeung nu datang. Di dieu urang bisa ningali harimau keur aktivitas seperti mainkeun kaulinan bari diajar pentingna ngajaga habitatna.
partisipasi halayan genre. Wajib tong milap menyiapkan liburan akhir tahun halayan HD. Pilih tempat anu cocok sareng jaga kebersihan anak. Satu nuhun parantos ngadanggu, puja liburan anjeun dipaparin berkah sareng janten pikaresepen. Salam Tis Manita News. Annyeong. Nyom nyom nyom. Janten jaga bersuplek. Oh, ini kameramennya. Pilih tempat. Asistennya 2 orang. Ibu Maul demi Bu Maul tercinta. Aku berkata sentuh dia, masa ku